teh kopi udud nu digawe dieureurkeun hiji beri can dibayar mananya ajudan ka dieu Bos. Kumaha bos? Aya naon? lain kontrol nu digawe Ya. urang teh dieureurkeun hiji beri bayar Oh nya ieu duitna jangan sorangan digawe oge kene bisi eta para sehat da geus dieureunkeun urang teh hiji nya teu siap urang si itu kontrol tuh ngaliwat Nya siap urang kontrol lah bos. dieureunkeun digawe euy ah sugana si obosna teu ngentang-ngentang kopi ah bari ulin ah aduh masih situ mah digawekeun euy aya dawek dieureunkeun sieun parasea deui kitu ah wae sampeurkeun ka itu tanyakeun bari eta bari yang nyaho masalah naon da perasaan bareng teh gawe mah gawe we gitu. Alah, gawe sorangan mah eueuh nu ngaganggu kaos di kamari dengan lieur pisan kamari mah jeung ka pasea wae jeung si itu mah asa anjing teh. Naon euy gawe teh sorangan wae euy. Hoya karunya euy digawena dipecat. Nah sia sok hina teuing sia sok cari masalah ka aing teh. Karunya aing mah nangeunah keur gawe. Awas yak aing ke. naon ieu wae cuman sekarang ngomong cimpas kamari we galeut deui teh tuh nya bener we jual gar geuning itu lah tadi naon deui wae cenah tuh aing mah geus Puas da teu Naon saya keur nyaman wae pada aing teh digawekeun. puas gitu. Sia teh Sia aduh. Mongeus kata di kamari mongeus sakuru nisa ada sia nisa mongeus di kamari Aduh si itu aing bisa atuh puasa. Puasa ya. Iya. Puasa. Puasa ya. Goblok, isukan saku aing dibalas sakurang ajar. so ku aing di dagoan si aing